Akit tetap di sini di dalam hatiku. Akit tetap di sini melihat kucelingku. Nyanyi. Ay mana tadi dia asal nyanyi, wajah nyanyi. Udah pawin awalnya nama okalis. Nyanyi winte. Penyanyi mana? Nyanyi. Wah kahot. Nyanyi kahot aku nama wing. Kahot. Gimana mana teh? Di ambung seni, didikan ampu seni. Ampu seni. Ay mana teh lagu naon nu bisa ci? Aku nama aku seluruh dunia apal. Sadunya apal demi Allah. Ci kurang tes. Lagu suci dalam debu. Buku masih ya teh. Engkau bagai air yang jernih. Bedanya? Kau bisa tu. Sadunya apa lagu kecuali Lubio? Apa? Hiji eta dikecualikeun. Anu ieu nama apal. Oh, suatu lagu eta Tenda Biru. Zaman mana? Baheula mah ngetren Tenda Biru. Cok contohan lagu mah Tenda Biru teh dengan Tak sengaja. hewan rumah. Aku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Cok nu eta bawa nama Tenda Biru. Nah, wing teh aku sadunya apa kecuali dua jeung tenda biru. Sabab wing mah boga tenda di mah ge warna oning. Warna biru. Heeh, cenah naon eta da di malung gitu nya sadunya apal mah. Asalna masang tenda ka. Lagu naon atunya? Wayana kambing. Tah, ayun puntang. Cok, bisa teh ayun puntang. Bisa teh. Contohna cik mah ayun puntang teh cik. Contohan Kak. Cik. Ayun ambing lila bari nyari. Ayun puntang lila bari huda. Cek naon ah. Nontohan ke Alek. Mahata yang Cik, mana kumaha tuh? Eta apa tuh? Ayun lambing ngayon, ayun lambing. Si Agus ba? Si Agus, di ayo. Wing ke sebenarnya nama tilu jeung eta teh apa? Si Aji. Salunya teh ya tilu. Eta anu ngetren dina TikTok. Lagu kadeudeung anu maneh. Macing. Anu mah eta nu lumpakan aku alok terkenal geuningan. Teh cucu. Katanya deudeuh nu maneh tah? Contohan ku teh cucu. Anu umaha cucu. Si tahu. Aya geuningan nu viral. Viral teh Son TikTok teh. Umaha Katrisnya dedeh numanya. Pas sakit tuh. Doa apa eta mah anu ngetren booming kitu tah. Betok. Mana itu tuh? Janji kamari. Lagu janji kamari tuh bulan saksina mawa beja. Eta apa tuh? Favorit pisan apa? Tah, 5 jeung eta anu apal teh. Apal baheula poho deui ayeuna mah. Eta silap. Si Aji. Ayeuna mah tara diapal. Ai sia teh lagu apa teh naon atuh blebu? Ongkos sadunya apal lagu nuing apal mah lagu 25. 25. Keke. Goyang 25 kan? Saumur nyuhun dulu can pernah ngadengin lagu 25 aing. Apa? Lagu goyang 25 teh aneh. Anu kieu
Kau yang 25 aneh. Aneh. Yang untuk kumaha tu. Lu aku 25 ayo nak ke trending. Kalian ketop. Lu kumaha. Okey dengan 25 mah 25. Cuma 5 lagi. Saya lagi. Aduh, jadi kumaha cik. 25 mah 25. Anak adil yang widi. Alan uling jeung anjeun lain jodohna. Dila sama hayang genam Bapak hajat anu sayang. Dila sama hayang kabales kanyeli hati uling ka mane siapa baperan lain baperan aji kerpelai ya dengekeun lagu tu mari mak aya suhuna Ayah. suhuna ieu teh ahli lagu tu mari Wah, ieu mah pakarna langsung. pakarna saha tuh nu ngarepap Oh itu anu alepap itu eta. Nah jika pesulapnya maneh nama pesulap ongko teh dukun ongko. Tah eta. Dukun anu mintul. Dukun poli teh. Cikan kumaha agu walima maneh nama aya 2 versi. Tilu nama rilis 2 lagu tumari mah versi dalang jeung versi original. Tah eta. Versi original heula cik kumaha. Cik. Asieuna heukeun uing. Cik kumaha cik. Versi original. Original. Siap. Kasih ban uing. Patut itu mah. Umisan. Memang semangat. Tumari mama, tumari ma. Alah keur mepeg. Dir tiang widi. Tobat. Keur batuk cenah. Bareng kuring jeung anjeun. Geus lain jodoh.